Nagara Pakuan Kira samdan pangan Sanes kara kalakuan Ulah menting kana sorangan Ulah menting kana sorangan Karunya Raja Kaula adalah hayang-layang jamus kali musada. Jigana ayeuna bakal laksana Prabu Durgalapati nyangking eta layang jamus kali musada lambang kamu nagara Amarta. Mudah-mudahan. Siapkan ke para pasukan pagar bitis. Sameter hiji pasukan kudu ngariung di harapan Siti Ragen. Bol. Ari singkir anu demi ngawang Baku aing ngerunyung ke Jawa Gagaro we mah ye. Ninggang raga Men urang mamandi. Duh, kada wak dewe tuh. getret deui Raga ayah nu ngayungkeun Semunungan apurulu apurulu Daramang mang sadayana aya pangesto ulah. nuhun ari daramang mang mah Depi salira kumaha dama. cek Bade angkat ka mana ieu? hah Bade angkat ka mana? rek ngajaga Setia Ragen Oh gitu. iya Beres. diculik sabab ada yang ditebus kula yang jamus kali musada Ya, beres. iya cara rangkeul aing Gerakeun atuh. lain naon aing tadilah dahar gede dulu jeung lobster gagah aing dahar jeung lobster mimiti mah aing ada lobster jeung cangkangna da teu nyaho ieu teh hakanana naon ceuk aing teh jo gares we oh bibir soek si goblok ge kacugak sareukeut teh malung urang kampung atuh da aing teu nyaho hakanana nu mahal heeh biasa di kampung mapan hui sampe ayeuna ngadaha lobster rangeteng dicetrok teh teu asning aduh eta mah ngeunah lauk layur teh digoreng setengah mateng dibanyur ku kecap saeutik perlukan kamper anjir teu ngeunah anjing Meksinan di tendrogla ngajag-jageun awak sikil heula kaynya kulaan awas sok mangga kaynya geratak kulaan awas Lu goreng perlu disimak
cengklak Haji. Eta salah waktu atuh. Tahan. Ulah sisi teuing, sisi ka laut. Loba kawir kade. Sing kuat, tahan. Tahan. Tahan sing kuat. Leret. Bisi dulur, bisi baraya, bisi teman. Bisi pacar, pang-pang. Wah. We kabogohna meureun teu. Balaga Talaga kumaha eta? ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar. Bagus eta mah. Balaga Heeh. hayang katangar ku nelayan ranca buaya. Ya meureun. Balaga hayang dibere lobster. Aduh. Balaga Ada. hayang katangar ku haji unang kanang pespa. Ya jigana. Balaga Aduh. hayang katangar ku asep sake. Ya lebih. Balaga Ade. hayang katangar ku nulalajo. Ya. Nulalajo ngadaguan balaga moal kade goreng ngejeng dulur deh. Ayo sia kurang ajar sia mabok tadi haramkeun ku agama ku nagara teu meunang. Ya. Ayo Aduh. Eta. genah oi. Aduh, lanjutkan. Kodok oi. Oh, menurut maneh. Arya Jepang peperangan musuh sareng jaka tinggi Aduh, aing ngurunjung teh jal ngagelis Mang Ayep. dina sagala lapangan Pome rambut. Aduh. urang teh mah Eta. kedasati Hello everybody. Hello Nona. Ngenakeun nami abdi Saha teh ya? Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting dari mana ya? ti Cidora. Alah, paingan cantik. Hayang jaipongan Ayu. Ayah sayo. Boleh Ayu jaipongan boleh. Boleh. Asik dong. Nya. So. kebenang di hurang sawah kebenang di tikam membuat hayang tikung jeung karigu manggiran cemen dicampur pepet-pepetan
Santen wati apalah tambah hangkot puta. Wah, mangga kulon mangga. Jangan kasih apa ngabang tos gusti muka tapi kalau kami ngahan gusti. Asa kumaha ngomong jangan-jangan teuing. Supados tere. Tere naon? Tere gajian. Calokan batur-batur. Oke, Bos. Boros, Bes. Beres bos, keblok lain boros bes. Basah beroji, Iya ya busaan. kurang tarik. Aya busaan. Hey my brother everybody, come here. Naon come here teh? Let's go. Teu ngalalarti aing mah. Ka die. Kesindang iye. Mau bawa duitan mah. Tadi anjing. Heeh, deuk. Ya anjing juga teu makan dieu. Wah, anjing mau balik anjing. Ngurunyung tuh. Ngilu Dasang sieun mah mau balik anjing moal. jeung moal balik. Tadi nama hayang kena aing niis di pantai teh weung. Poe omongeun eueuh gangguan. Datang sieun mah asam urat kamu deui geus. Nah kunaon atuh sih? Kunaon pannya budeg anjing. Boteng di laut mah cageut. Nepi ka kiamat ya mau cager-cager. Dan celina di beton si goblok mah. Aduh, ketek aing nanyakeun. Saha nu maot anjing. Aduh, bapak maneh maot ubaran ku tutut. Hakan tutut sajeng balongna goblok. Budeg anjing. Garnya tempo. Ikan. Nyangakeun si pangabaktos Gusti Diterima. ulan tuh cek aing oge. Cek aing oge budeg. Masih kene. Tong dijawab Gusti percuma capek-capek. Mending meser obeng we. Keur naon obeng Rajok celituman. Aduh. Nyangakeun si pangabaktos Gusti. ai diterima teh. Naonana iya. Aduh, kata merong kaing minta tulung geranya merong. Ning teu. Acan aja gelak tuh. Sabar saya teh. Geranya ayo. Jangan malu-malu. Aku menunggumu. Ayo tuh, tinggal itu. Tuh. Nya. Heeh, we merong. Cek aing ge merong. Sok lalajo na YouTube. Aing teh apa tuh anjing? Sungut siap bau bangke. Sungut siap bau bangke. Alhamdulillah. Anjing alhamdulillah. Sungut bau bangke alhamdulillah. Teu sangka iraha. Naon anjing? Jo iraha sungut siap bau bangke. Bagja erek kawin anjing. Awan nu kawin anjing. Awan nu kawin ini cia sungut cia bau bangke teu sangka geuning deet jodohna. Alhamdulillah ngiring bingah mugia dina prak-prakanana kulawarga jadi kulawarga anu sakinah mawaddah katut warohmah. Masya we anjing. Amin, mudah-mudahan didoakeun bagja iraha awan nu kawin 2 minggu deui. Teu sangka ka urang mana kawinna? Awan nu kawin anjing. Oh, ka urang Bojong. Ngiring bingah. Ka mana bulan maduna? Awan nu kawin anjing. Anjing. Hah? Awan nu kawin? Nah beda jeung batur.
batur mah bulan madu teh karanca buaya ka Pangandaran ka Santolo. Nah bulan madu teh ka Oyo anjing. Kumaha we anjing kumaha anjing. Lieur anjing. Insyaallah. Yang dulur malaun jauh silih tepungan namun angang silih teangan. Itu insyaallah abdi ge bakal hadir dina prak-prak bulan. Sumuhun. Oh bade ka itu Gusti oge. Oh sae mangga. Naon tuh dunungan ge bade ngiring ka itu. Alhamdulillah. Sumuhun rek mere batik. Batikna rek bulan. Oh saya mangga batik kumaha? Batik polos. Di mana anjing aya batik polos keplok? Naon oh batik polos. Insyaallah. Syagarup naon Sumuhun. 2 minggu ngadamel batik naon kitu hiji-hiji lieur abdi ya. Nu ngomong anjing. Diuk anjing diuk. Bulan teu ngomong. Dah, dengekeun kudu ngomong mah. Hakan sia. Dulu itu aya kieu aya amulan. Digana aya amulan teh mau pasien anu mencret nya. Amulan teh bau tai. Itu tai anjing. Aduh, Gusti aku.
pujaan larapangan sekarang impian kembang katresnan sekarang karepan tanpa sampian kula arep panutan lahir lan batin kula nganti tumekai nemu kembang kembang cinta sedagang kembang impian kembang kembang tresnan segagang kembang harapan. Dua-dua dunia Bentang, bentang, bentang pada murung. Dua-dua dunia muka-muka Abdi geget hayang milu. Dua-dua dunia kembang-kembang Kembang Tanjung Maruraga. Dua-dua dunia muka-muka Antosan abdi antosan. Duh aduh aduh ieu kukupu tilu pulau diberi kapan berian. Sugan teh arek satuhu. Sugan teh arek satuhu. Aduh ieu sing horengnya dingulian. Eleh pasini pegat di jalan. Eleh janji ulasan pajar maneh.
Rabdugang ya Rabduking detya hingkang samya sampun prapta Rabdugang ya Rabduking detya hingkang samya jajar pinara iya jajar pinara sedanten nula dia balatam tamah hangkot puta parantos sempak berbayaksa di payunan ieu patih kalas rengi anu ngantosan astra jingalan dawala anu nyanak layang jamu sekali musa gada nirahangan dika wayahna dina waktu ayeuna ileuweung kudu nyin pager bitis sameter hiji para dendawa kudu ningker anu ngaranna Setyaragen sae mangga Gusti kumaha upami eta Setyaragen kawin ku abdi oh syok kumaha goblok da meuni geulis geuning eta teh Gusti tapi sareng pun bojo mah sakitu goreng patutna nya dibandingkeun jeung hayam oge geulis kana hayam nya eta ku goreng biwir pun bojo mah ari abdi balik telat teh ngamek wae di mana goblok jeung kitu ka abdi teh pun bojo mah goreng adat goreng biwir goreng patut ongko ulah kitu sak pamajikan teh aibna pamajikan teu beurang ditowar-war ku salaki ya awewe nu kudu dipahormate dua hiji awewe anu ngalahirkeun urang kadua awewe anu ngalahirkeun anak-anak urang sumohon Gusti da pun bojo mah da abdi ge da kapungkur mah alim kapun bojo dengan gara-gara digerebeg abdi kapoekan digerebeg di mana di pantai nya sugan teh wasa saha Gusti nya peda abdina atus ngelem ngas ngelem bebetik Gusti jadi kapoekan Gusti nya oh teu meunang teu matak mabok teh kitu tah nya sae Gusti naon tinggal Gusti naon aya jelema rentang-rentang adeunya lares Gusti tika tebehan rentang-rentang tingali aya jelema rentang-rentang adet percuma haji kah oh jeung sia heeh sae mangga abdi bade milarian batik heula si goblok oh dengan batik hei patugas juru taluk dik abdi ka dieu hae Gusti kulan wayahna pangningalikeun itu jelema teh kajauhan jelema atau lain anu mana itu si Haji ngomong teh tarik-tarik teuing bener cik urang tempa ku abdi mana jelemana tinggal di dahareup saya mangga jelema lain leres pisan eta jelema tiluan Gusti tiluan sumuhun cik sawae tiluan Gusti sawae si Bombom si Raka jeung si Adi balik sate ulus jo edan anjir mata nahaul goblok Gusti aduh anjir teu bisa balik deui Allahu Akbar kudu ka dokter THT ya duh ampun dokter mata anjing lain THT kurang ajar wah buru
saya sanes Raden Gatot Kaca Karing Astra Jinggalan Dawala. Bot, abri, dawala, Abri, itu lain jelmana. dah eta agan jelema cagan. Mundur jeung mundur, mundur. Mundur kayak kade. Saya posisinya mundur. Saya mangga Gusti mangga. Gue taleh bot. Sumuhun agan. Tutur genaing. Saya mangga datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Manggul nyanrana. Sajud. Paran kaulah Gatot Kaca. Oh iya, Gatot Kaca teh. Hebat aja. Saya? Ngaran kaulah Gatot Subroto. Naon sia. Ya gan ieu jelema gan tumanda gorkanya tumanda. Pun biang dari gusurna ku ieu gan ieu. Tuman teuing. Tah, ieu agan jelemana teh gan. Ieu jelema ieu beureum beungeut ya gan ieu. Nu beureum beungeut mah jahat agan. Bener da ulah bener euy. Nu beureum beungeut mah brengsek. Di mana-mana ge nu beureum beungeut mah balgug. Bener da ulah biadab nu beureum beungeut mah biadab. Bener da ulah bajingan nu beureum beungeut mah. Brengsek. Buaya darat nu beureum beungeut mah. Teu kaop aya deungeunna batur calenun we. Nu beureum beungeut mah. Situ tadi teh ka aing goblok teh. Naon ari aka dawing mah ka itu. Wah, ini ngemas deungeunna goblok. Emang ira rahasia dahar jeung itu koplok ka sia. Berarti ka aing. Kabina hitung ditu kalancing teh doraka teh. Lain doraka kabina teuing teh aing. Sugan teh weuh gawir. Sugan teh weuh gawir di dieu. Di dia mah geuning loba gawir. Menire wasi kuring tiga berus kana gawir. Ieu da ngadurudud. Sugan teh geuning di ranca buaya mah weuh gawir. Bek teh geuning aya. Ieu da babak belur. Tiga berus kana gawir. Menire wasi kuring. Naon merong. Itu sih ngomong gitu-gitu. Geuleuh kadengena. Cik satria karolot. Ngomong gitu-gitu. Nah, urang dia mah ngomong nakar hari itu. Gara-gara sia goblok jadi kebawakeun kabeh sia teh. Teuing nah yang ngomong jadi terobah-robah. Nah, jadi kieu. Dehemkeun atuh. Urang ajar hei Gatot Kaca. Anda apa? Wah. Anu mana Gatot Kaca teh? Tai dareup. Koi anjir gehel euy. Dan Gatot Kaca maneh Gatot Kaca? Ora kapinu gawe. Uduh, eta sora. Ora kapinu gawe. Hebat euy. Dewek cepot. Siapa teh nu ngomong? Dewek. Nu ngomong teh maneh? Heeh. Anjing. Goblok. Sia teh makhluk hidup. Kasaha maneh? Goblok heueuh anjing sugan teh lain jelema. Aduh, sugan teh ubur-ubur anjing. Anjir jelema nepi ka goreng patut kieu. Gusti nu agung eta liang irung sautet si anjing. Nepi ka parah kieu anjing eta liang irung saeutik. Aisyah hirup teu eungap anjing. Henteu, wah teu normal anjing. Huntuna hiji. Sia teh huntu permen goblok.
Saha maneh? Aduh, ari maneh boga kaca di mah. Kaca naon? Kaca enteung. Nya boga. Osok ngaca. Nya osok aing geus mani. Teu nyeri hate teh beungeut jiga kitu. Henteu wah, teu normal anjing. Amun aing beungeut jiga kitu ngaca meureun teh gantung maneh mah. Aing juga naon, aing juga naon, hayang nyawa sia juga naon, juga cangcut aja, goblok sia, ngaran kuring dawala teu nanyakeun aja, hayang wawujeng sia, ieu jeung si cangcut ye, cangcut baseuh, cangcut, naon sia teh anjing gak jawab si cangcut, alah, resep Asia non parabna anjing. Si goblok situ kumaha ka aing teh. Parabna moal teu kesik laut. Kesik laut teh dihakanan ku si goblok ngomorkona pare. Teu normal jelema da. Gatot Kaca, anda apa? Datang ka rek naon? Aing rek nanyakeun ari puas seteragen aya. Seteragen? Iya. Aya? Di mana? Ayah seteragen masih kena hirup. Hah? Kadiekeun seteragen. Nah, kadiekeun. Jauh kadiekeun gagabah geus bebeja si cepot? Geus. Naon? Layang jamus. Benar? Ya. Mana layang jamus? Layang jamus kalimusara dibikeun ka kaula, ka kara inu si cepot dibikeun ka anjeun. Ieu degekeun ku anjeun. Naon? Tong boro-boro aya nu aslina. Aya nu palsu na layang jamus kalimusada buat dibikin ku aing kabade. Anjir. Edan wanian jelema. Goblok wanian sia teh dibikeun koplok pedit sia teh. Abina-bina teuing. Hah? Ya ulah pedit-pedit kitu. Cicing goblok sama jeung aing lah. Syuh si cangcut anjing gambuk. Oni cangcut. Naon sia? Tapi heueuh aji gak cangcut. Dagor sia ku goblok kitu. Agan geus tingali, agan jiga cangcut. Wayahna jiga bot bener bot. Tuh ku babaturan geus jiga cangcut. Aduh. Jadi mah bikin. Moal bisa. Moal bisa. Sapanjang Gatot Kaca masih kena aya nu ngaran layang jamus kalimusada. Moal bisa kapebana ku dunia. Urang ajar si Gatot Kaca, lamun kitu anjeun wayahna bakal paragat nyawa. Sia paragat nyawa ku aing. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa lu lanang kowe lanang. Aji mulah tetekal sama juap datang. Yep. Aduh. Kadieu sia kapir. Kasaha maneh sia cangcut. Goblok sia teh. Wah, si Yahudi sia. Si aliran sesat. Kurang ajar si main slot we tapi tara meunang. Ngadepo we gawe detara jing. Kabina-bina teuing sia teh bangkrut saumur-umur sia jing. Kabina-bina teuing. Si tara jumaahan. Dengekeun ku sia. Nyaho ti mana aing tar jumaahan? Nya nyaho? Nyaho ti mana? Ning eueuh di masjid aing. Pok, dengekeun, masjid sia di mana aing di meuni. Pokona jelema poe Jumaah eueuh di masjid aing berarti eta jelema tarjumahan. Allahu Akbar. Hei. Ajik tua-tua goblok. Geus wudu aing. Di dinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling nangan tanding anyat selang nangan lawan can nyaho digetih sorangan. Cobaan tasirahna dagor kulingis. Kuat modar. Tong dibejakeun. Bina-bina teuing teh kumaha awal. Anjing. Gak bina-bina teuing oko make kopiah tapi jahil. Kaciri sia teh nutupan huis si
Di panggung ngukur di kopi teh sia. Beda-beda teuing. Yang disebut soleh sedaya nyaho. Hei, Cangcut. Sia goblok kain teh Cangcut anjing. Anjing gampang euy. Aing hayang gelut jeung Cangcut euy. Maneh ulah gelut jeung sajaha. Lamun maneh gelut jeung batur, berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan. Si terjemahan. Goblok teh kain terjemahan nu teh. Dawa di masjid aing. Hah? Dawa di masjid aing. Ya. Aing rek nanyakeun, daun. Ari di masjid sok aya jurig. Hah? Di masjid sok aya jurig. Nya eueuh. Eueuh jurig. Eueuh jik. Aing ada tuh aing sabaraha poe eueuh tepang jeung mana di masjid. Karena wujud anjing ge. Rasis ya anjing. Kabina-bina teuing tuh siapa karak itu jeung ngamek aing minta tadi Cibu Cangcut. Mending kana Cibu Cangcut anjing daripada jebur jurig. Kabina-bina teuing awas ya ku aing. Ari di Alfamart sok aya doma. Teuing teh nyaho. Lain teuing teh nyaho jawabna anjing aya eueuh. Teuing urang minta nyaho tara ka Alfamart. Ya, di Alfamart mah dengekeun tara aya domba. Aing ngan aing tara manggih jeung domba di ditu. Geus ka aing deui. Ditungguan di sisi basisir. Di mana? Di Rancabuaya. Tabladinya. Deukeut Mang Ade di dinya, urang galungan jeung aing dinya. Dor iya. Cangcut. Domba anjing. Setan sia. Aiteun galak sih goblok teh. Oke nya. Hei, mana denawa? Wayah nak kepung wakul paya wangap si Gatot ka sakabau. Saya mangga. Ayo. Orang ajar Gatot ka maju. Maju. Edan sia. Wes. Sik. Edan. Wes. Musik. Wes. Dia. What? Goblok naon eta? Hurry up, please. Goblok teu kaburu ai lol ai pake ka aing. Rasakeun ku aing satuman. Wanian mana sebut? Tor jeung aing sok. Hayang nyaho jeung aing. Demi indung aing bebeakan aing. Tega ra? Tega pati mangke we. Rasakeun sok. Hebat mana sok sia. Wes. Hebat. Wes. Dia. Teu beuneu. Goblok sia. Wes apa? Wes. Wes. What? Wes up. Wait.
siku wae kurang ajar sia. Kalau kacari cing ayo kepung si Gatut Kaca kepung. Ngaran mana Gatut Kacanya nya? Mana cadak si Bima nya heueuh. Rasakeun Gatut Kaca, rasakeun naon? Sia kumaha teh? Naon? Nanya dijawab sorangan, aing pemborong goblok. Rasakeun Gatut Kaca naon? Mana urang amartanya nya tuh? Masya we, bodar sawit. Allahu Akbar. Subhanallah. Anjir. Edan si Gatut Kaca luar biasa. Oh. Alah. Ya gitu dunungan aing di leuy. Model Persib tadi eleh heula deui. Jadi menang tadi aduh alhamdulillah euy. Tadi naon aing mah lamun ungah Persib eleh TV dijual. Aslina aing mah teu ridho lamun eleh Persib teh euy kamari beak 8 TV euy. Kumaha? Hah? Getih teh naik atuh naon teh mun Persib eleh teh euy. Reng. Aing pernah lalaju di tetangga Persib eleh jual ku TV tetangga. Galungan di tetangga aing. Lah juragan anu nanti luar biasa gerakanana euy. Hebat mode ieu teh euy gerakan yang minta gorengan euy. Eta gini kayak gorengan aing aneh aya gelut tegang gorengan. Heeh. Makanya kurang sia. Jangan mati kunaon muter. Ditungku poin bibirnya. Mbah. Waduh. Sok mbah naon samat ku sia goblok. Kabina-bina teuing alah. Mamam. Waduh, lapar hayang nyatu meureun. Hayang dahar, tenang dibere ku aing. Hayang dahar mah tenang. Wang, tenang gandeng cicing atuh. Heula sabar sakedeung. Duk dalik duk. Aju buruk jadi hitut. Takak di leuweung. Inuk jalina dihakan di beuweung. Hitut jadina. Iya. Bang. Terus sakedeung. Anjir, peureuh anjing. Alah anjing bau. Naon bau?
eta ku mau kene. Ya kan, kasih. Kasih behan goblok mau cenah heuh, kasih deui ku aing. Alah, tenang. Aduh, mang segedeng jeruk ini. Aduh anjing bau. Eta ku eueuh kasih behan si koplok. Mau kene Kasih lagi, Kang. Waduh mang segedeng. Kasih setengah lagi. Aduh, kelek gedeng deui. Geus nungtut. Kang. Bujur. Bujur jemlong kunaon. Sabono royot aja datangna leuh. Goblok. Nak makni ni mana makni hunak winak ni mana winak. Ngana maneh hak nuk ngaknya. Non, ngana maneh hak nuk ngaknya. Gatot gajah nya. Maneh hak nuk ngaknya ayeuna makat ni moknanan we. Di modalan naon? Lain ni moknanan ni moknanan. Mare duit ka aing. Anu hingok menaung. Lain ni mo nanan menek nuit ni mo nanan. Nita dagang maksudna. Aduh hingok belau. Ya ni mo nanan nengen nahiyak. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maneh dek main dulu ni ngomong. Oh dagang bubur. Aduh hingok belau. Lain dah ni heh ni mah. Nak ni tu nak ya. Ni angin. Ya. Ai naik nulis. Naik nulis ni anak maknya umane. Naon? Ai nulis ni anak maknya umane. So. Ayeuna makne ngak not ngaknya makna ni mot nanan mu ai ngum. Wow. Hanya ayeuna maneh Gatotkaca bakal dipodolan ku aing. Lain ni podolan, ni modalan. Baca. Ayeuna maneh nganoknya maka ni anjing salah nulis. Goblok typo euy. Urang anyar. Oh, teh nyala nulis teh anu ngagenti meureun. Tanya ngeliap iya belau meni awah nah ngamadun jadi wadah bapak mana ngop belau ngamadun deh meni sayang keleng deh denger deh mana habat urang sunat deh nilai anyu ngamadun deh ulah ngitnu deh denger deh mau ngak dah nanyan jadi wadah dari sekolah ngen bapak mana enak nek nemenang jawab ni mani nunya ni mani nunya dan ni mani nunu ni mani ni mama anta ewatan bagar kapangi Asia ngomong naon deui goblok aing teh nyango what anjing goblok Gusti panggung mana teleh menejan menang aing ampun Gusti aing menang modal siap wes ana menong ni nongeng
Aing mah daramiahnya nih dongengkeun. Nih dongengkeun esok nih hada. Kumaha disadana? Nih hadana kok. Modal. Wes. Wah. Agama naon maneh? Gusti nu agung. Jeung nanyakeun agama setrek perang rek nyensus. Padahal ya jig. Sebab lamun beda agama hoream mah. Wing, Islam. Islam. Ya. Manya temu kenceleng. Coba atuh jelema nu kieu teuing. Kurang ajar awas di podaran ku aing sok. Wait. Iya. Sia teh nu maledog. Naon nu maledog? Tumba maledogan bisi kana ieu sia menon. Kumaha mun teuing sia teh. Wes. Iya. Ye, pek deui. Tumba maledogan. Bisi kana kaca ge. Lain babaledogan irung aing. Wah, jig manya irung tas teuing. Tingali tuh, tingali. Allahu Akbar. Anyir, gael. Tina naon teh irung di jieuna? Tina kai. Ciseru jeung aing anjing. Urang ajar rasakeun. Wes. Baru kana beunang. Ditewak wae sok sia. Rek lumpat ka mana sia sok. Ayo aing teh si gegep teh aing. Mau bisa leso tina leso teh gerangsak si begug. Sok sia dina leso teh kaput. Urang ajar sok. Hieu dek nyiku kapange wayo. Sok sia. Aduh, dek macok. Kapange sok sia. Hayangnya Laya wewe meni geulis. mana anjing rek nipu. Banyak di tengah laut aya wewe si teh. Sok sare kumaha. Sok. Aduh, dek kabur. Dek kabur marakana mau dicokoti ku aing. Sok sia. Aduh, dek kabur deui. Baru kana mau diberi dia meni ku aing euy. Henteu balik deui. Anyir. Bager gelucing sieu mah leuy. Teh capek. Eta geus tepi ka dinya balik deui kitu ka tukang. Geranya tan nepi ka dinya geranya balik deui. Geranya enggak. Gera anjing atuh. Anjing. 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 Disebut bujurna tuh. Anjing aduh aja. Mendengar reuntut. Tepi ka dinya geranya balik deui geranya tepo. Tah tepi ka dinya balik deui geranya. Nya tuluy. Nya aing katipu. Dagoan aja. Nipu si anjing. Lain nipu sia nu balegug. Tapi euy. Kurang ajar awas we. Kewak. Nanti jadi. Si nipu deui anjing teh. Ketingali jelema buka kapok. Tuar ku aing sia. Nya cek aing aduh anjing. Jeung macok si teh nangtung. Mau hayang ngagoler. Nangtung. Hayang ngagoler. Bosan anjing ngagoler wae ah. Nangtung. Main gede durian. Maya variasi. Mau ngasok lulus tuur. Ye, nangtung anjing nangtung. Allahu Akbar. Nepi ka pedegong kieu. Nangtung, Sok nyorocot. nangtung. Ya anjing beda-beda teuing. Aduh anjing alah. Kageuleun anjing. Aduh anjing.
Anjing. Dijieun tina naon si anjing. Ngajedog di deta. Bina-bina teh ieu teh. Anjing. Ngajedog di dieu. Daek milih ka engkang ahli pidato. Ieu gana pertanyaan. Batur kajadadeng. Ini anjing. Bobodo ku aing sia. Bobodo kumaha? Boro kan diteungeuh pada moal. Nyahoeun si goblok teh euy. Goblok teh. Wow. Hai, ada anjing jadi aing nu reueuh si goblok teh. Goblok teh. Aduh. Ka mana ieu? Woi! Setan. Cing tanggung jawab si goblok. Naon? Kumaha lamun aing kieu? Kumaha? Di kitu. Gugurkeun aing sia. Haling. Aisyah naon kadong ngahalangan. Ongkos saya yang gelut jeung aing jeung sia mah geus waduriat. Geus teu bogoh deui aing mah jeung si itu tuh luar biasa. Teu ningali nu panjang irungna ngaliwat ka dieu. Naon? Teu ningali nu panjang irungna ngaliwat ka dieu. Oh aya, ka mana? Ka itu. Duh mun pangnewakeun. Nah naon? Pokona hilang permataku. Pokona keluarga aing we wiwirang. Heuh naon? Aing di ditu tadi di basisir. Naon? Di kitu. Di kumaha? Di kitu. Nah turun kitukeun. Da teu kaburu anjing. Nanya-nanya di kitu aing persiapan mun kitu tah. Maneh lanjut nanya. Awas ya ku aing. Awas. Usik sia. Ayo sik. Usik. Ayo. Tulung. Main nulungan aja ka sia mah. Nu geus tara mayar. Tulung. Empe jeung sungut mubang kayak geus teh. Baru kana beunang. Iya. Sok sia. Edan anjing gerakanna hebat. Wes. Iya. Usik sia. Aya anjir. Alah. Ayo usik, alah anjing dipotongkeun alah. Edan. Gerakan timanganna edan luar biasa deui. Hiap. Wait. Masalah buta mah dakwor ku aing ye. Tuman ku aing. Banring. Kumahakeun. Kumahakeun. Ieu teh naon teh mun di laut mah naon teh bulu babi. Dagor ku ye mah teh renyem. Digetak ku aing. Iya. Pecah babatokna ku aing. Digetak ku aing iya. Sanu neuteuk. Naon nu neuteuk? Nih jadi ponok. Mulit atuh. Mulit ting euy. Anjir mulitnya ani mah. Oh, era anjir. Omekeun. Anjir rese euy. Demi alo mulitnya an. Omekeun kudu kenca. Si goblok tuh.
Anjir hese euy. Anjir era kumaha euy. Oh, aya jelema nu bisa ngomean. Saha Kang? Dadan. Omean ku sia. Cing aya gadag dadan. Gitu atuh. Nun dadan. Lain Kang bisa nurut ku Akang mah. Bisa nurut ke Akang. Si dadan mah nurut ka aing. Rek teh nurut kumaha si dadan ka aing sok bayangkeun ku sia hirup dengan saukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna si dadan. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak. Dengek ku sia dadan. Ko jarekan, ko nyiung. Dan aing mah hirup belum udah dadan lu. Pasti nu agung. Berdikari we. Iya, anjir. Goblok. Lamun teu apa kana kopeahna jebetin aing. Untung apa kopeahna teu pakaduruk. Duruk usaha. Heuh ku aing. Jahil. Halik. Besti. Besti we teh naon? Hanaon ari montong aya hareupeun aing. Naha tah tanyo aing ngubug naon tah? Tah tempo. Kumang. Lain umang, deuleu goblok. Abong boga rejeki. Rejeki naon sia? Ning eta boga kado. Lain kado. Lain kado. Lain kado. Alah. Cenah cinta teh buta. Majar teu menang harta. Tanpa harta terasa hampa. Cenah bade satia majar bare gumel bohongan keningan bohongan tanpa harta cinta teh terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak. Dina lagu boleh kita seia sekata. Tetapi tetap kamu musuh aku juga. Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satu kabuyutan. Hei orang yang bangetnya juga cangcut. Goblok sih tiga jik teh. Kurang ajar. Iya. Di tibenang. Karasa. Iya. Tibenang deui. Iya pola. Di benang. Bae anjing dah lieur anjing. Iya pola. Iya pola. Iya pola. Getih namung serat Kang. Ya, urang dia mah aya nu ke banjur teh ngadon atoh. Cik, itulah konsentrasi koplok enak. Alah. Kok kena hirup kene aja. Alah.
Ayo teu beunang. Baik modar ngahina keneh kaing. Alah ayo teu beunang deui. Aduh li goblok. Amakeun. Ayo katipu. Bae teh nyeri hate. Alah. Au. Alah iya. Modar ku aing sia tuman. Bina-bina teuing keur kieu mah aing ngamuk-amukan. Kumaha sia ampun. Aya buta mah ku aing. Kurang gaji ngaramuk. Aya batesna koplok sabar teh teh. Bina teuing. Well. Saya dari Belanda. Nama saya dari Belanda. Saya kesini mau nyusut tepus. Saya mau nyusut tepus karena karuhun saya banyak yang kojor di sini. Saya akan balas dendam. Hei orang yang bongot jika cangcut. Siapa goblok gaing teh. Orang ada di Podalan. Saya dari Belanda. Siapa nama saya Pandekok. Pandekok. Modar ku aing, sia modar. Yap. Alah. Belanda jangar. Karena bebatok jangar. Yap. Allahu Akbar. Yap. Allah. Yap. Allah. Ya. Tinggal buluna kari ngurut. Iya. Yep. Siksa. Alah. Betengah yang ditajok alah. Sekadagen aja. Alah sekadagen yang ngongkek alah. Alah. Alah alah. Alah yang ngongkek alah. Alah alah. Alah. Alami keluar deui. Mangkading 7.000-an. Jeung nyelapina huntu deui. Alah. Sabut. Lebar dahar deui. Naon hayang tah atuh. Bisi kurang keneh tah lebok tah. Hayang uta. Hayang piknik. Alah mang ampun mang alamat. Ampun mang Alah anjing eta anjing teh tengeulan teh edan. Alah iya. Allahu Akbar. Kehe tengeulan teh wah dibatur sia anjing. Kabida-bida teh ngiap. Alah anjir. Aduh. Anjir paten kieu ye. Ampun dalem ye. Ya anjing meledak. Lah Aisyah meni kuat. Coba anu tumang dagorna ku batu. Ku batu iya. Batu na mana eta anjing loba dihadap. Anu ieu
dan nu eta Kang lu kleret ka luhur. nah teh hujan naon euy Nah halodo. hah Halodo. dah halodo anyir Naon? sia teh utah palingan aya hujan haseum goblok teh kurang aja ngutahan kayak wah lucir kange sih itu kange alhamdulillah lanjut jangan ribut Ada apa? ada sesuatu yang harus dilihat Apa tuh? Yanti kamu jangan ikut Yanti Ikut. Yanti jangan ikut Yanti Ikut. Yanti jangan Ikut. jangan goblok sih teh gitu-gitu goblok sih teh Ini sepi pergerakan. ulu mun urang mah di kolor nya euy Tara di kolor. tara kapoe tapi tutung Kakap. anjir koneng ibu siat aya nu busiat busiat Tunjukkan di mana langkah busiat. di mana goblok kayak busiat ngalangkah sih teh tadi ngerat teh mina ieu sih teh besti bisa kain besti goblok naon teh teu naon naon na tinggal ieu buta busiat hah naon buta busiat aduh kabeneran hayangnya busiat di kieu na nyaho tina TikTok we terus Alurung. di nu live Sidik-sidik kubuna. sing hayangnya anu kumaha busiat di kieu nya Sidik-sidik kubuna kinya. si belagu naon aya nu kieu lain busiat belagu nah manya busiat sapiring ieu main busiat atuh naon modal sia teh ieu wala naon cewek lain gitu weh sia naon kereupan epan colek teh nu kieu lauk nu beukeun lele dolog ka nu kieu mah nya tuh sakieu menang genep jeung lagrag deui lumayan saeutik oge lumayan menang genep sakieu cing hati-hati atuh urang ngajar sia mah jeung ngawalan waduh si teh untung beuki da sia mah jeung ngising segala rupa si teh ih ketenera aningali ketenera ningali hingkang samya pada ngalagaya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga Lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tesangka serebuk samerang nyamuk edan si cepot ting sabalad-balad haling-haling mundur kuaing haling mundur
ajar sia mengadu ngarirewe mawala yang jamu sinte ka dia ngarirewe keplak kurang ajar sia awas dibekah ku aing sia laceng ieu galapati ngawatek ajian bekah ngaluarkeun angin barat tina lemeina atuh ngadak-ngadak aya angin anu sakitu gede na tina sungutna ieu buta atuh Raden Gatot Kaca kacanak angin barat taliwawang melayang di gegana wiyati rasakeun syakwai kurang ajar sia macem-macem kai ya si goblok yo rasakeun ku aing abong leutik teka deuleu ngapungna leuy kurang ajar sia coba eta si Aji paenganna wo di luhur depa we dihanap goblok eta kudu dudu jeung ampun heeh wai Ajik udah binatang cici sia kurang ajar sia kaluhur lapur dihanap teu aya kagigir nih ya. Nah bujur aing haneut si goblok teh kurang ajar awak kabur ulah kabur pada denawa eta si cepot jeung si dawala kabur montong diberik nah Gusti nah wayahna tong diberi sabab yakin ke bakal bebejak kadununganna deui aduh ieu tos kaca penggu abdi lain si cepot goblok eta mah atuh sia teh ieu mah Yanti ketang benar ku aing atuh sia eta mah ai keun antep sia bebejak kadununganna deui antep